teuing biar ngawake di hari sunset itu harus sunset bari ngopi ya. Seger euy. Ayo wajah brik nongkrong euy. Nya. Wajah brik. Hei, Gus. Kemana namanya? Naik euy. Kemana? Hah? Oh, pemandangan. Pemandangan apa awewe mana? Awewe. Pas lagi dengan awewe-nya. Lain euy, biasa kuliner. Oh, anak muda. Atuh tuh loba kopi na menta saleguk. Mana menta salegak kopi? Meuli tuh loba tukang kopi menta saleguk ngeunah bae. Meuli maneh. Aduh. Lek-lek ngadung bel euy. Aduh, sok angkat lawa. Angkat. Kelak bel euy. Halo? Assalamualaikum. Oh, mohon sareng wajah brik mohon kumaha ya. Oh, proyek naon ya? Oh, mohon mangga. Di mana? Di Subang. Oh, mohon mangga. Iya kontenna naon Pak Dedi kontenna? Hitungan biasa kilo. Eta menta sampel atuh ka tukang bakso. Sambel naik Pak. Besok. Ngalian wajah riwa. Bukan sambel. Ya. Nun Bah, nun. Bok tas ya wajah brik. Kopet di kunyuk teh. Wajah brik yang balik euy. Ngasupkeun ayam nyamek kali. Ngasupkeun ayam bintang ku bapak aing euy. Oh, atuh juga balik mah. Jok balik kade hati-hati, kade ka menang awewe. Aing bari ngopi ayeuna mah geus ngeunah bari ningali sunset. Aing tinggal ngopi. Di bisniseun geus aya aing, tinggal konten. Tinggal ngopi ayeuna mah. Kunyuk. Goblok teh. Nah kopi jadi lada. Wah, ieu mah di jailan ku jeung baru tadi. Jarah teh. Kopi jadi lada. Jarah.